A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala fi hadzal kitab. Nafa'anallahu bi ulumihi wa bi karamatihi wa bi syafa'atihi wa bi ijazatihi. Muallif khususan li Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi radhiyallahu anhu, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ikhlasi. Ari ieu bab ikhlas. Tiasa diaosna babul ikhlasi, tiasa diaosna babal ikhlasi, tiasa diaosna babil ikhlasi. Nakdirkeun masing-masing. Qala al-faqihu rahimahullahu qala parantos ngandika. Saha al-faqihu Syekh Faqih. Syekh Faqih dieu nyatana Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi. Rahimah muga ngarahmathu ka itu Syekh Faqih. Saha Allahu Gusti Allah. Haddasana Muhammad bin Fadil bin Ahnaf qala haddasana Muhammad bin Ja'far al-Karabisi qala haddasana Ibrahim ibn Yusuf qala haddasana Ismail bin Ja'far an Amrin maula al-Mutallibi an Asim an Muhammad bin Labidin annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Janten nu ngariwayatkeun kana ieu hadis panjang riwayatna. Annan nabiyya saestuna ari Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shalla muga ngarahmat saha Allahu Gusti Allah alaihi ka Kangjeng Nabi wasallama sareng muga maparin kasalamatan Allah ka Kangjeng Nabi. Qala parantos ngandika Kangjeng Nabi, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Akhwafu ma ari pang anu dipikasieuna perkara. Akhafu anu mikasieun kaula alaikum ka aranjeun kabeh asyirkul asghari eta syirkul asghar. Qalu pada nyarios pirang-pirang sahabat, ya Rasulullah, he Kangjeng Rasulullah. Wa ma asyirkul asghar, wa ma jeung ari naon, wa ma asyirkul asghari jeung ari naon ari
sareng ari naon syirkul asghar. Sahabat naros ka Rasulullah, Gusti pamicuk bahasa urang mah naon ari syirkul naon teh asghar. Qala maka ngawaler Kanjeng Rasul, ar-riya'u itu adalah naon riya. Jantan syirkul asghar adalah naon riya. Yaqulu parantos ngandika saha Allahu Gusti Allah ta'ala anu maha luhur Allah lahum ka jalma-jalma yauma yujazi dina poean ngabales Allah al ibadah ka pirang-pirang hamba bi a'malihim kana pirang-pirang amalna itu ibadah. Idhabu kudu berangkat aranjeun kabeh ilal ladzina ka jalma-jalma kuntum anu barukti aranjeun kabeh turouna eta padaria aranjeun kabeh lahum ka itul ladzina fid dunya di dunya. Fangturu maka kudu ningali anjeun hal tajiduna indahum khaira, hal tajiduna naha maranggihan aranjeun kabeh indahum disandingeun itul ladzina khairon kana kaalusan. Pola parantos ngandika saha al-faqihu Syekh Faqih. Nyatana Syekh Faqih di dieu adalah nanembe nyata Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi rahimahullahu muga ngarahmathu ka itu Syekh Faqih saha Allahu Gusti Allah. Innama yuqalu pastina diucapkeun lahum ka itu ibad naon zalika itu idhabu ilal ladzina kuntum turauna ilaih. Di anna amalahum karena saistuna ari pirang-pirang amalna itu ibad di dunia kahana bukti kahana bukti itu amal ala wajhil khidai netepan perjalanan pertipuan. Jadi curang mengkatipu. Tabungan usaha yang ketinggal usaha batur hartos naria dina manahna.
Fayu'amaluna maka digawe itu ibad fil akhirati di akhirat ala wajhil khidai netepan jalan pertipuan. Wa huwa kama qala Allah Ta'ala wa huwa halna ari itu perkara kama parantos sapertikeun perkara punten qala parantos ngandika saha Allahu Gusti Allah Ta'ala anu maha luhur Allah. Innal munafiqina karena saestuna ari pirang-pirang jalma anu munafik yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Yukhadi'una eta ngawujuk Allah ka Gusti Allah wa huwa halna ari Allah khadi'uhum eta anu ngabales. Wa huwa halna ari Allah khadi'uhum eta anu ngabales pangwujukna. Yakni neja kaula yujazihim yakni neja kaula yujazihim eta ngabales Allahim ka itu munafikin jaza al khidai kalawan pangbales pertipuan. Fayabdulu maka jadi batal naun sawabu a'malihim ganjaran pirang-pirang amalna itu munafikin. Wayukolu sarang wayakulu sarang ngandika Allah lahum ka itu munafikin idhabu ilal ladina amiltum idhabu kudu berangkat aranjeun kabeh ilal ladina ka jalma-jalma amiltum anu migawe aranjeun li ajlihim karena arah-arah itu ladina
Fa innahu maka saestuna tingkah sareng kalakuan la sawaba li a'malikum eta henteu aya ganjaran li a'malikum pikeun pirang-pirang amal aranjeun kabeh. Indi munggu kaula. Naon sababna? Li'annaha karna saestuna ari itu amal lam takun eta henteu bukti itu amal kholisatan eta anu ikhlas tanapi bersih atau murni ngalogatna. Liwajhillahi ta'ala karena arah-arah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama yastaujibu jeung pastina ngahak saha al abdu hiji hamba as-sawaba kana ganjaran. Alhamdulillah. Idza kana di mana-mana kabuktian naon amaluhu amalna itu si jalma kholison eta anu ikhlas murni atau bersih. Liwajhillahi ta'ala karena arah-arah Allah subhanahu wa ta'ala. Faida kana maka di mana-mana kabuktian li ghairihi lian karena Allah fihi dina itu amal naon syirkatun ngarencangkeun sebutna syirkun atau nyampuran lugohna. Wallahu maka ari Allah bariun eta anu lulubaran minhu ti itu jalma. Kola parantos ngandika haddasana parantos nyarioskeun hadisna ka urang sadayana saha Muhammad bin Fadli Syekh Muhammad bin Fadl. Haddasana parantos nyarioskeun hadisna ka urang sadayana saha Muhammad bin Ja'far. Haddasana Ibrahim bin Yusuf. Haddasana Ismail an Umar an Sa'id bin Abi Sa'id
al-Maqbari an Abi Hurairah anin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala parantos ngandika Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu tingkah nangadawuh saha Allahu Gusti Allah Ta'ala anu maha luhur Allah ana ari kaula agnas syurakai eta anu sugih tina pamusyrikan tetapi tina anu ngarencangkeun anis syirki tina syirik. Ana ari kaula jeung Allah ghaniyun eta anu maha sugih anil amali dina amal. Alladzi fihi anu tetep fihi dina itu ladzi naun syirkatun cacampuran syirkah teh ligoiri pikeun lian kaula. Faman amila amalan faman maka ari saha jalma amila anu migawe itu si man amalan kana hiji amal-amalan asyraka anu ngarencangkeun itu si man si jalma teh fihi dina itu amal goiri kalian kaula. Fa ana maka ari kaula minhu ti itu si jalma bariun eta anu lulubaran. Yakni neja kaula min dzalikal amali tina itu amal wa yuqalu jeung dibahasakeun yakni neja Allah minal amili tina anu amalna. Fa fi hadzal khabari maka eta tetep dina ieu khabar hadis maksudnya dalilun ari dalil ala annallaha kana saistuna ari Allah ta'ala anu maha luhur Allah la yaqbalu minal amali syai'an illa ma kana khalisan liwajhihi. Ala annallaha kana saistuna ari Allah ta'ala anu maha luhur Allah la yaqbalu eta moal nampi Allah minal amali tina amal-amalan syai'an kana naon wae perkara illa ma angin perkara amal teh
kana anu bukti itu ma kholison eta anu ikhlas liwajhihi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Faidza lam yakun maka di mana-mana henteu bukti itu amal kholison eta anu ikhlas fala yuqbalu maka moal ditarima naon minhu itu amal wala sawaba lahu fil akhirati wala sawaba jeung henteu aya ganjaran lahu pikeun itu si jalma fil akhirati di akhirat. Wa masiruhu sareng ari pitempaten benten wa masiruhu jeung ari tempat balikna itu si jalma ila jahannama kana neraka jahannam. Nauzubillahi min dzalik. Wa dalilu sareng ari dalilna ala zalika kana eta keterangan qauluhu eta pangandikana Allah subhanahu wa ta'ala man kana yuridul ajilati ajjalana lahu fiha ma'nana wallahu a'lam bimuradih man arisaha jalma kana anu bukti itu si jalma yuridu eta ngarepkeun itu si jalma al ajilata kana ajilah harta dunia ajjalana maka ajjalana maka ngagancangkeun kaula nu agung lahu ka itu si jalma fi hadi dunya yakni neja kaula man aroda bi amalihi dunya man arisaha jalma aroda anu ngamaksud itu si jalma bi amalihi kalawan amalna itu si jalma ad-dunya kana naon kana dunya wala yuridu jeung henteu ngarepkeun itu si jalma sawabal akhirati kana ganjaran akhirat a'tainahu fid dunya miqdaroma a'tainahu maka maparin kaula nu agung hu ka itu si jalma fid dunya di dunya miqdaroma kana saukuranana perkara syi'na anu karep kaula min gordid dunya tina pamaksudan dunia liman pikeun jalma nuridu
nuridu anu karep kaula. Ya neneja kaula liman pikeun jalma nuridu anu karep kaula anuh likahu kana yen ngaruksakeun kaula hu ka itu si jalma. Wa yuqalu sareng dibahasakeun la liman pikeun jalma nuridu anu mikarep kaula an nu'tiyahu kana yen maparin kaula hu ka itu si jalma bi irodatina kalawan irodah kaula ayya matain kana naon wae kabungahan la bi irodatihi lain karena karepna itu si jalma. Summa ja'alana suluy ngajadikeun kaula nu agung lahu ka itu si jalma jahannama kana naraka jahannam. Yakne neja kaula au jabana parantos ngahak kaula nu agung lahu ka itu si jalma fil akhirati di akhirat jahannama kana naraka jahannam yaslaha anu abus itu si jalma ha kana itu naraka jahannam yakni neja kaula yadkhuluha asup itu si jalma ha kana itu naraka naon jahannam mazmuman halna anu tercela yastaujibu anu ngahak si jalma al mudzammata kana anu tercela yakni neja kaula yadumu nyacad itu si jalma nafsahu kana dirina itu si jalma wayadmahu jeung nyacad hu ka itu si jalma saha goiruhu liyana itu si jalma. Madhuron tur anu diusir yakni neja kaula matrudon anu dinaon anu diusir mub'adan tur anu dijauhkeun min rahmatillahi ta'ala tina rahmatna Allah subhanahu wa ta'ala naudzubillahi min dzalik. Wa man aradal akhirah wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan aya manfaat tur barokahna pikeun urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin.